Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang. Penak deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyandak judul lakon Bagaspati, ayeuna teh serial Ajian Batara Karang seri K24. Mudah-mudahan ieu dongeng teh ngajantenkeun hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Mitra-mitra sadayana kamari teh dina seri K23 nyaeta nuju nyarioskeun Ki Jengger, Bah Jumbo, si Patok sareng si Geheng anu nyerang ka bumina Pakuwu. Maksana nyaeta bade nandasa anu maksana bade balas pati cenah kitu nya carios nama padahal nu tadi teh Pakuwu mah teu tua teu dosa. Kumaha lajenganana ieu dongeng Sunda supados henteu nyangkolong kana waktos sareng henteu janten gantung dangun sumaga urang kawitan bae. Dar Kalau hal itu si kunyuk deh si kakana mah pasti rek yeun kaonaran kitu cek Pak RT. Ayo atuh urang tempo ka ditu kitu cek Pakuwu anu saterusna sararea kaluar. Bener we harita di luar geus ngajarga nyaeta Ki Jengger, Bah Jumbo, si Patok jeung si Geheng meninggal lejeg meni bari jeung ningali kayanana anu siga mawa dendam lain siga dan memang Ki Jengger mawa dendam mawa kaceceb mawa kageuleuh bari jeung lamun ningali kana kitu mah Pakuwu teh pan teu tuah teu dosa tara ieu nyieun masalah. Lamun Pakuwu ngayakeun tindakan ka pihak Ki Jengger sabab samata-mata ti pihak Ki Jengger ngalakukeun pelanggaran hukum anu matak ngariweuhkeun jeung ngaresahkeun ka warga masyarakat Cikuman. Atuh Pakuwu jeung anu sejena ge geus apaleun ka Ki Jengger, ka si Patok jeung ka si Geheng. Ngan ari ka Bah Jumbo mah Pakuwu teu pati apaleun asing pisan. Ari Pak RT jeung nu sajana mah geus nempo ka Bah Jumbo nyaeta basa pamilihan kepala desa teh dari pan Bah Jumbo seolah-olah ngawal ka Ki Jengger. Jadi tangan kanana dakat tingali pan dina pemilihan ge meuni deukeut pisan. Ari ngobrol mah boh jeung Pak RT jeung Mang Akong jeung sararea ge acan Bah Jumbo teh. Kan cek pamikir Pak RT jeung nu sajen pasti eta tangan kanana Ki Jengger. Ari Bagas, Mang Ute jeung Mang Karna apaleun ka Ki Jengger. Sarua basa pamilihan kepala desa. Pedah anu diuk dina papanggungan teh eta Ki Jengger nyaeta calon teh Jadi
Bagas mangute mangkarna apal di ngaran teu apal di rupa pantadi nama ayeuna mah apal di ngaran apal di rupa mana Ki Jengger mana si Patok mana si Geheng jeung ayeuna mah katambah ningali Mbah Jumbo. Oi aya naon Jengger meni gogorokan sok ka jero teu kudu gogorokan kitu cek Paku bari merong. Wah bontong sok bener sia ku aing ka dieu ngahaja rek ajak ijen tong bulat belit ngomong sia tong ngarasakeun ecreug kitu cek Ki Jengger. Bari ngabedega tur bari melak cangkeng panonna moncorong nempok persis we panon ucing garong nempok kana paisan. Keheula Jengger ujug-ujug ngajak ijen teu gugur teu angin rarasaan mah kuring teu boga masalah itu cek Paku bari mesem. Paku wes tuning tenang teu kapancing ku omongan Ki Jengger. Paku mah bubuhan pamimpin anu bijaksana tegetah sarupateun dina nyokot kaputusan boh kaputusan secara pribadi boh kaputusan secara aturan pemerintahan desa. Dalamun kena kanu sejen mah meureun teu jol polotot mah komo manehna selaku pamimpin nyaeta di kampung Cikuman lamun kena kabatur mah keheulaanan cek kasarna medewek teh ku hargaan saeutik seolah-olah anu boga wilayah. Tapi keur Paku mah sifat dina diri jeung jiwana eueuh teu ngarasakeun aing pajabat teu ngarasakeun aing pamimpin. Cek pamikir Paku jabatan mah tungan sakaprul paling lila 8 tahun pan baheula mah mitra-mitra kepala desa teh 8 tahun ayeuna nya dugeun ka 5 genep teh perubahan aturan teras-terasan. Katami ayeuna mah kan Perda teh mulai lungsur deui nyaeta bade aturan yen pemilihan teh 2 periode nanging duga da nuju digodog. Wah montong loba bulat balit ku ayo maju aing dipiteskeun eta beung teh kitu cek Ki Jengger bari panonna angre ngerong molotot ka Paku sigana mah hayang neureuy buleud we sigana mah hayang benar-benar maragatkeun jiwa na Paku. Dina hate dina jiwana Ki Jengger benar manehna jiwana geus selain deui kumaha we nu penting mah cenah hayang malas pati rupa-rupa ari ngaran jalma di alam dunya. Atuh anu nafsu teh lain Paku tapi warga anu sejen kaasup Mang Akong ngadenge kitu lain dikeuna nafsuna cek pamikir Mang Akong ngahina ka Paku sarua jeung ngahina ka aing kitu cek pamikir Mang Akong mah.
yo kunyuk lain antepun. Kitu cek pamikir Mang Akong. Anjeleng Mang Akong loncat ke tengah bari melak cangkeng. Hei, Jenger. Sia ngomong abong biwir tadi wengku letah tetulangan. Abong sia macan ngarasa digogor ku aing. Abacot meni amis. Abong sia macan ngarasa cet sakola. Omong kawas ucing keur bager gogoaran. Sia teu montok gogoaran. Ari sia eling. Kitu cek Mang Akong. Mang Akong benar nafsu lain dikieuna. Sebab anu tadi teh jiwana geus bener-bener asa dihina. Ngahina ka paku ngandung harti, ngahina ka paku. Ngahina ka paku ngandung harti, ngahina kana diri manehna. Maju sia, lamun bener raya kawan ni. Kita cek Mang Akong. Nafsu Mang Akong geus muncak. Geus ngagugudug. Ambarahna geus teu kawadahan. Atuh puduk si Jengger nafsu lain dikieuna. Bangetna beureum lir besi atah beuleum. Pok, si Jengger nyarita ka si Patok. Patok, montong ngajuduk wae sia teh. Warah ieu mangkluk, mode kieu mah. Oh, mangga ki. Kitu cek si Patok bari jelang si Patok muncat ka hareupeun Mang Akong. Aok si Patok nyentak. Hei, bangkok radak. Mantong lobang abudah. Ya, lawanan ya. Ya, tah. Iya besi sia can apa? Iya si Patok. Tangan kanan Ki Jengger. Oh. Yo matuh. Mangano berkoar. Dasar cucurut kabanjiran. Cucurut tara mandi make sabun sia. Bau manyet. Manyet potong dasar sak-sak. Sasar rusak. Jalan butut. Kitu cek Mang Akong. Bari sebrot. Mang Akong narajang. Parap nangaheong bangbaraan. Anu maksudna arek ngagedor kana tarang si Patok. Atuh si Patok rada ngagebeg. Sugan teh Mang Akong moal ujug-ujug narajang. Tapi si Patok rikat ngagiwar. Los. Perep Mang Akong ngageblos ngakanangin. Nyaho perep ngageblos. Mang Akong gancang narik suku katuhuna ka tukang bari saterusna balik deui. Awakna bari kituna teh ngan sakilat perep kenca Mang Akong nyeuk. Geus teu salah deui eta perep. Mang Akong ngagejrot kana puhu si Patok. Si Patok ngakuak bari awakna nguyungkung. Kumawe hayam nu kuluk. Pan hayam nu kuluk sok nguyungkung gitu. Siga hayang anu dipencit. Ningali posisi awak si Patok gitu. Jadi antep. Yeuk. Parep Mang Akong nyebrut. Nyebrut deui keuna ngageduk kana tarang si Patok. Si Patok ngaguak deui bari ngajengkang ka tukang. Oh,
Oh, itu cek si Patok tarangna asa didagur ku halu. Cakakak mangakong seri mendingan yang serikeun si Patok anu awakna sesoloyongan siga hayam ku uluk. Ayo cucurut bau, cucurut butut, hurang gitu cek Mang Akong. Atau si Patok lain dikieu nafsuna pengatna beureum untuk kekerok. Kenal si Patok hudang jalang si Patok loncat bereupna ngabiur siga angkot ngeplos reman. Maksud si Patok marek ngagedor palip pisan Mang Akong. Aet reka mana cucurut baseuh mangke lamun tang rusuh teu puguh kitu cek Mang Akong. Bari kitu nate Mang Akong cingkrak ka tukang. Atus serangan si Patok teh ngakan angin deui. Iya monyet ayang benar-benar ayang kudu dikumahakeun ku aing. Anu kieu monyet bau kieu mah ku aing mah rek dipangkek, rek ditalian, rek digantung dina tangkal buah. Kita cek Mang Akong mah panas musuhna. Dabana ratu si Patok ngabulaeh nafsuna kumaha we ulah kaung anu digodog. Si Patok ngalikeun awakna heuk si Patok narajang deui peureupna pangbaraan rek ngarah kana dada Mang Akong. Tapi Mang Akong rikat ngagiwarkeun awakna atuh serangan si Patok teh nyamos deui. Awak si Patok nolonjong siga anu rek anu siga anu keur mabok. Awakna nyoloyong kumaha we mujaer kasaatan. Atuh Mang Akong rikat nimpukeun peureupna heuk kecrat. Peureuk Mang Akong nanggeup pisan kana gado si Patok. Si Patok ngagoak gadona asa nyengsol. Dalik deg awak si Patok dadalik degan siga anu kurang darah. Rek kamana euy ajedo gue ari keur teu ngarareuna mah bisi karugrak. Itu cek Mang Akong. Atuh si Patok es teh ngomong deui nyanyeri nya asa diwiwirang serepet si Patok ngalugas bedogna. Rek make sih euy kitu cek Mang Akong. Bari kitu nage Mang Akong serepet Mang Akong ngalugas bedogna. Cek Mang Akong sih ku sih cenah peureub ku peureub jadi masalah. Celang si Patok luncat heuk si Patok ngahembatkeun bedogna. Suarana manibang baraan tapi Mang Akong teh gempeur. Nenggali bedog si Patok rek ngababad peheung. Ngan heuk padog si Patok dipapag ku bedog Mang Akong. Tang. Dua bedog diadu. Mending ngapuri nyai. Akibat tina dua bedog diadu. Oh atuh ari bedog baheula mah wajah ge wajah asli. Lain model bedog ayeuna. Estuning baheula mah dina nyieun bedog teh bener-bener. Matak dina diaduna teh ngakibatkeun pasti kaluar cahaya. Nyata
keluar sene lain sene nya kumawe bedog diadu kata mah harita kan waktu penting. Si Patok awakna ngoleweng ka kenca eleh tanaga ku Mang Akong. Mang Akong mah tuh pedas geus biasa Mang Akong mah dina fisik jeung dina jurus dina kayan kitu ngasakilat bedog Mang Akong malik ka handap heuk geus teu salah deui bedog Mang Akong ngababat peuteung si Patok. Si Patok ngaguak dina peuteung si Patok kaluar getih ane mungsrat. Si Patok ngaguak bari rubuh Purial bari manehna Purial bun celik panonna sigarek loncat eta bedog ke eta bedog Mang Akong keuna pisan kana peuteung si Patok bari jero atuh da Mang Akong dina ngaheumbatkeun pari kacida. Si Patok geus teu bisa katulungan. Kerajat awak si Patok kekerajetan anu saterusna si Patok paragat nyawa di eta tempat. Ningali sobatna amruk si Geheng lain dikeuh nafsuna teu tega teu ridho lamun sobatna nepikeun ka paragat nyawa. Serepet si Geheng ngalogas pedogna jeleng loncat geus teu loba omong heuk eta pedog diheumbatkeun nu rek maksudna rek nigas beuheung Mang Akong. Sabar sia teh kuntul kitu cek Mang Akong bari sakilat Mang Akong narik suku kenca ka tukang atuh plos badog si Geheng ngakeblos tapi si Geheng anu nafsuna geus muncak sakilat malikeun deui awakna. Anu saterusna bedogna ngulawit ka handap maksudna mah maksud si Geheng rek ngababat suku Mang Akong. Mang Akong teh ieu geumpeur. Sakilat Mang Akong narik suku katuhna ka tukang bari nakis bedog si Geheng. Ku bedogna heuk terang. Sora bedog diadu. Si Geheng leungeunna ngerepeng karasa sing sireumeun naek ka luhur. Pigelang leungeunna komber. Da Mang Akong anu tadi teh pedas kacida. Ari Mang Akong atuh awakna jagung badag. Dina jurus pinter bobuhan kepercayaan tangan kanan paku. Pan pikir Mang Akong aing diajar jurus ngulik pangarti teh seolah-olah keur ngajaga paku yang keur ngajaga sakabeh wilayah warga Cikuman. Cakakak Mang Akong seuri. Kituna teh Mang Akong bari sakilat najongkeun suku katuhuna. Heuk gedung. Suku Mang Akong nanggal pisan kana kekemplong si Geheng. Atau si Geheng meningak kuat nyaruas nyanyeri. Awak si Geheng semudoyong kahandap. Kumaha we tangka waru anu rek rungkad beunang ku longsor. Bari kituna teh ngararasakeun seubeuteung lain dikeuna. Atuh Mang Akong geus teu hararese. Heuk. Padogna diheumbatkeun. Teh misilek di berat. Eta bedog ngababat kana suku si Geheng keuna pisan kana palebah pingpingna. Si Geheng ngakuak ngacrit maratan langit ngoceak maratan jagat. Pro awakna rubuh. Suku baloboran ku getih. Pingping ngadoang ku tungtung bedog Mang Akong anu seukeut lain dikeuna.
cakakak mangakong seri. Dosa kumaha tanagana. Ya anak siluman teh cek mangakong bari ngajega awakna asuh ku kesang gue atau ngalawan dua si Patok jeung si Geheng. Tenghap mangakong narik napas panjang. Lamun rek niat mamaragatkeun nyawa si Geheng, mangakong gampang pisan. Tinggal berat bae meureunan peuheungna diteuk-teuk. Tapi keur mangakong eueuh tujuan kadinya, da pamikiran mangakong mah sabatas ngawarah. Nyata sabatas ngawarah si Geheng. Cek pikir mangakong sakitu ge cukup cokorna doal ku tungtung bedog. Kata mah didikan jeung amanat ti paku yen urang mah hirup salaku manusia ulah aya niat habatur arek jaya kaniaya. Eta amanat teh bener-bener diperhatikeun ku Mangakong. 1000 kali Mangakong buas 1000 kali kumaha ge eueuh tujuan Mangakong hayang ngabinasa ka jelema komo ieu ka musuh anu geus teu walakaya. Ari saterusna Mangakong ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Atuh ningali kitu mah Kijengger lain deui nafsuna ningali anak buahna geus rubuh. Andalan manehna salila ieu emang si Patok jeung si Geheng mah cek kasarna mah jadi tangan kana manehna dina ngayakeun kagiatan usaha. Dari ilmu pangarti mah jauh Kijengger jeung si Patok jeung si Geheng. Jadi Ki Jengger mah ngan sabatas boga kawani jeung boga harta. Ari ilmu silat mah nya jauh jeung si Patok jeung si Geheng dina tingkat pangarti. Ya, Ki Jengger ge di jurus mah boga nganu tadi teh jauh jeung si Patok. Jeleng Ki Jengger loncat ka tengah. Kurang ajar sia. Mangaruh kurang ajar. Siapa benar gos bosan hirup. Itu cek Ki Jengger. Jorek danglat karek bijil euy. Sia nu jadi mangadeuh mah tukang nyian masalah asal siap ku gagal. Itu cek Mangakong. Lain diki Ki Jengger nafsuna dijejeleh ku Mangakong banget ngadadak ngadaun wera beret bangetna berem huntu kekerot ane disadat tarik eta huntu di araradu bakat ku tarik-tarikna. Celang Ki Jengger loncat bari narajang ka Mangakong pereupna anu buleut tur gede rek ngagedor kana tarang Mangakong. Tapi Mangakong teu cileureun. Mangakong geus tuning dina gerakna nyaeta dina gerakna Ki Jengger geus kaitung. Jeung pikir Mangakong keheulanan ari tarangna kudu dibikeun kitu wae mah. Sakilat Mangakong narik suku katuhna ka tukang atuh plos. Perep Ki Jengger ngakan angin. Ya ku gagal. Reka mana Jengger? Jengger. Reka mana? Woi. Itu cek Mangakong bari seuri. Atuh merapna kaki Jengger asa didudutan kumis. Asa dilonyeng ku jelema teu gablek. Itu cek pamikir Ki Jengger mah. Sabab kerukuran Ki Jengger mah anu jadi andalan teh
nya eta harta. Dunya berana ari mode si sakong mah cenah jalan mau kagak beleg hinaun cejekeun. Itu ari pamikiran Ki Jengger mah. Jadi pemikiran Ki Jengger mah nu ditinggali teh harta, mana jelema beunghar eta hargaan. Mun perlu mah cenah ka jelema beunghar kudu suntangan. Urang asem sia kunyuk buduk. Atuh nger kurang asem magulan deui. Merah dah habis. Ame tuh hasum tuing. Gitu cek makong. Ki Jengger geus teu katahan nafsuna, jelang loncat. Perep nangahyung bangbaran rek ngagedor careha Mang Akong. Ningali perep Ki Jengger anu rek ngagedor careham, sakelat Mang Akong cingkrak ka tukang. Atuh plos eta perep Ki Jengger ngakeblos awakna nolonjong. Siga anu disuntrungkeun nyata kabawa ku tanagana sorangan. Atuh Mang Akong sabatae ninggali punuk Ki Jengger anu pungkil meni badag ngan heu. Perep Mang Akong anu buleutur gede teh mapeg pisan kana punuk Ki Jengger. Heu, keduk. Ki Jengger ngagoak. Bari wuluh wah wuluh wah. Rasa sia si monyet hilang. Itu cek Ki Jengger. Ponukna asa dipapag ku halu. Mang Akong teh ngantep. Heu, sukuna anu cebrag bari cing roromeheun teh ngahyuk kana kekemplong Ki Jengger. Heu, bek. Sorana tarik. Bareng jeung eta Ki Jengger ngakuak awakna rubuh ninggang taneuh meni ngakeblug. Kumaha we? Segon anu dina karung ti bebeut ti luhur. Tararese Mang Akong ngangkat suku. Heu, cekuk. Anggal pisan kana peungeut Ki Jengger. Ki Jengger ngakuak. Pegetna pereusnya nyeri asa pucat panonna teh dicecek ku Mang Akong. Tak cukup didinya anu saterusna Mang Akong ngangkat suku deui. Suku nu katu norek maksudna rek ngajecek peteung Ki Jengger. Mang Akong gemes lain dikeun atuh. Ieu cenah ieu angkluk jahanam teh mung pangmangpeung ku aing teh cecer. Kitu cek pikiran Mang Akong. Tapi karek-kerek nepi eta suku kana beuteung Ki Jengger. Mang Akong ngadak-ngadak ngagoak. Bari nyekelan bitisna, bari engke-engkeon. Itu cek Mang Akong. Bari Mang Akong ngarumpuyuk. Adak-adak suku Mang Akong bareuh siga anu digegel ku engeng. Itu cek Mang Akong. Kabehanana ge atuh mending ngaharuleng. Lawas lain di kieuna cek pikirna nah kunaon cenah Mang Akong. Tadi teh bahasa Mang Akong rek ngajejek peteung Ki Jengger katingali ku Bajumbo. Bajumbo teh cicingeun. Baju mah nyokot batu leutik anu saterusna dibaledogeun. Eta batu leutik teh kana suku Mang Akong. Oto Mang Akong teh pada muru ku Pak RT jeung ku Mang Udin terus dibawa ka sisi. Itu deui Bah Jumbo ge gancang nyekot Ki Jengger dibawa ka sisi.
Aduh, wah. Ya bor, aduh. Yang iya kekemplong, aduh. Aduh, asa remuk, wah. Aduh. Itu cek kejengger bari muringis. Pewerna jeding tadi dicecek. Eta kumang akong. Oh, aduh. Edan si belakang. Oh, edan. Waduh tuh, gitu jurus lo. Aduh. Nya, cicing di dia. Kan, aya nama abah norek maju. Itu cek Bah Jumbo. Bari celeng, Bah Jumbo loncat ke tengah. Bari melak cangkeng. Estuning Bah Jumbo teneng ludeng. Awa kasihan. Dah Bah Jumbo ngarasa